Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios terasan jaka santang Kujang Pusaka iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur Barani anu sarae mana atuh supados teu nyangkolong kanawa gados. Sumangga kalau dulur Barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der Dulur Barani sadayana harita karena ngagunakeun gerakan sero nyusup nu maksudna dek terus nyamberkeun gerakan caladin noktrok. Orokaya Pajaladri teu bisa kapalingan manehna ngagentak luncat ka tukang. Geus kitu jorelat kagigireun karena bari ngahambatkeun teungelanana deuk nganca kana sirah. Anu tumrapna ka karena ngagentak manehna nyebutkeun peureupeuna ka gigir. Tuh! Pajaladri ayeuna mah kapiheulaan babar kabentur hulu angeunna pisan. Waduh. Kakara ayeuna mah Pajaladri teh ngagerung dulur. Bari badanna ngajereg-jeg ka tukang tapi teu tulus ngagedebru lantaran manehna ngagentak narik sukuna ka tukang pikeun ngajaga kasaimbangan badanna. Sabot keur kitu karena geus ngagilek malik sartangan seprut manehna ngagunakeun jurus badak Cihea. Orokaya Pajaladri oge geus ngarti deui sakilat panonna ngaburileng kana leungeun karena duanana nu geus manco luhureun sirahna minangka cula badak. Ku kituna ngagentak Pajaladri luncat ka gigir. Heat! Deungelan karena deuk ngahanca sirah. Tapi Pajaladri ngagentak ngahadangkeun leungeunna. Tuh! Antukna mah dua kakuatan leungeun bantrok deui pada harita. Kudiwed karena saterusna ngagunakeun gerakan tampele mepet. Corelat dampal sukuna deuk ngahanca ke kemplong. Tapi kapaksa gagal rantaran Pajaladri rikat naker ngagunakeun teungeulanana kana cecekolan. Geus kitu kilek karena malik bari nempatkeun sukuna nu tas dihanca bieu. Satukangan suku kencana. Hiu! Jurus gugur gunung deuk ngahanca palipisan. Dibarengan ku ngangesrodna suku katuhu ka hareup. Pajaladri rikat ngabalieurkeun beungeutna. Bari leungeun kencana deuk dipake nakis. Tapi gerakan karena sakali ieu mah bener-bener teu bisa diungkulan kunu jadi lawan. Ngagentak manehna ngangsrodkeun suku kencana ka hareup.
ngabarengan nilepna leungeun ka tuhu crot nyatok kana careham Pajaladri bareng jeung ngalengakna Pajaladri karena ngagilek nyerong ngenca bari ngadiuskeun gempuran peureup kencana sedengkeun leungeun ka tuhuna teu salah deui ngajedak ngahanca kana sirah duk aduh dulur barani Pajaladri ngagerung deui tapi sanajan kitu manehna masih keneh bisa hoja ngagentak manehna nyebutkeun peureupna duk salah deui nu nyel kana hulu angen karena ngahanju sabot kitu ngagentak Pajaladri ngajorelat ka belah katuhu bari najehkeun dampal suguna ngan bae karena ngagentak mundur lantaran kumanehna kabireungeuh sanajan kabeunangan hulu angeunna karena geus ngahembatkeun diteungeulan ujunganana hiuk tuk muncangan Pajaladri teh beunang digentus aduh Pajaladri ngagorowok bari ngejatkeun sukuna sarta nganjorelat bae manehna ngejat ngajauhan tapi karena teu mereka sempetan dulur ngagentak manehna nyebut dina gerakan badak Cihea Pajaladri likat ngejat ka gigir tapi karena oge ngagentak nyusul tepus ku gerakan tumpur ludes corelat jebot Pajaladri dihujanan ku teungeulan-teungeulan nu lain deui hebatna tobat Pajaladri ngoceak bari badana ngagedebut namru dulur barani tapi tetela Pajaladri teh kuatna lain lumayan manehna masih keneh bisa hudang jorelat ngejat ngajauhan seret bae Pajaladri teh mesat bedogna menangi nyeum ti satma lantaran ijiranana lawanna teh kudu disinghareupan ku jalan ngagunakeun pakarang dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia sedengkeun Jahidin anu keur padungdung jeung Damala teu kurang-kurang hebatna lantaran garis badagna ulin nu digunakeunna teh ti deui sarua taya bedana ku kituna dina derna patelak teh itu ieu geus bisa nangtukeun lebah mana nu jadi kalemahan lawan-lawanna ngan bae Damala aya onjolna lantaran manehna geus digemleng ku Jaka Santang ku gerakan-gerakan anu sumberna ti Andi nu tumrapna ka Jahidin rada kawalahan oge tapi kulantaran manehna mah beunang disebutkeun cukup pangalamanana batan Damala onggoh deui umurna ge geus leuwih kolot ku kituna dina ngalakukeun gerak tipu lain sakali dua kali atuh Damala meh-mehan kabobolan kapacikeun ku nu jadi lawanna ngan bubuhan Damala oge beunang disebutkeun jajaka lain jore-jore nampak panggemlengna teh lain ti saurang dua urang atuh dina dekna malesna rajang teh kurang-kurangna alus ku kulinciran mah hanteu Jahidin teh ulah-ulah geus ngagebruk leuwih ti heula tumrapna ka Jahidin lain di ngarasa beratna pangpangna mah deui ari gerakan manehna bisa kateguh ku nu jadi lawanna sedengkeun ari gerakan Damala anu ngagunakeun ulin nu sumberna ti Andi sama sakali teu bisa kateguh ku manehna ku kituna ngana sret bae atuh Jahidin teh mesat bedogna kolebat disabetkeun tapi Damala teu cicingeun manehna oge ngagentak nyabut bedogna hiuk gerakan bedog Jahidin beunang digagalkeun corelat Damala muterkeun badana ka belah kenca dina gerakan pangalmuih hiuk bedogna dihembatkeun
Sanajan Jahidin sasatna kerungah ringeh lantaran nu jadi lawana teu kanyahoan ka mana ngajorelatna, tapi hiukna angin geus karasa nebak kana punukna. Ku kituna dulur Barani ngagentak manehna malik bari ngagunakeun bedogna. Dua bedog diadu deui. Atuh dulur Barani, bedog Jahidin saterusna dek nobros hulu angeun Damala. Damala ngagentak ngajaul ka tukang ngabarengan gerakan bedogna dihembatkeun ka handap. Bedog Jahidin nepikeun ka nyuruntul ka handap. Bareng jeung eta Damala rikat ngangesrod. Hiu crot. Peureub kencana ngahanca cukang irung. Aduh, beuh. Jahidin ngagero. Bari ngajereg-jeg mundur. Jorelat Damala nyampeuk ngabarengan gerakan bedogna. Jahidin kaburu keneh luncat ke belah kenca. Brek tapak deku bari ngahembatkeun bedogna. Deui direk nyabet kana bincurang. Atuh Damala ringes dulur. Dina posisi tetep terobah manehna ngagentak nyabetkeun bedogna nyerepet ti gigir sarta nutug ka handap. Bedog Jahidin dihanca satakerna. Jorelat tanpa suku Damala ngajengkat ka gigir cedak. Teu salah deui ngahanja gadona Jahidin. Aduh, bah. Jahidin ngagerung. Tapi gerakan bedogna mah terus ngaheat ti gigir. Rek nyamber kana bincurangna Damala. Tumrapna ka Damala kapaksa kudu ngajaul ka gigir. Tapi dulur Barani teu kuhan teu. Suku kencana tiku dawet kena akar cetruk. Aduh, Damala anu antuk nangan ngoleang brak bae manehna nangkarak. Puguh we pikeun Jahidin mah haripet naker atuh. Ngagentak manehna nyampeuk bari nyabetkeun bedogna kana sirah Damala anu harita keur ngabebengkang. Cilep cerus bedog Jahidin teh ngagabres kana taneuh. Cedak pigelang Jahidin anu keur nyekel bedog teh dikepang ku leungeun kencana Damala. Hiuk crot. Peureub katuhuna Damala ditunyelkeun ka luhur. Anu mana ieu teh teu salah deui ngagejrot kana gadona Jahidin. Aduh. Jahidin nu harita posisi badanna keur nyungkruk ka bawah ku gerakan bedogna ngagerung bari badana ngagurinjal ka gigir. Sabot keur kitu Damala ngagentak ngagurinjal. Jorelat cedak dampal sukuna nyayang kana iga burung Jahidin. Aduh, bah. Blak deui Jahidin teh nangkarak. Teu gampang ngalah nyawa batur teh Jahidin. Ayo, gara hudang deui deuleu. Sing era atuh ku tangtungan. Ceuk Damala ngahehe bari ngajega. Bedogna dipalangkeun hareupeun dadana. Waduh, setan sia kurang ajar Damala. Dibasmi ku aing 7 paturunan sia. Beuh. Ceuk Jahidin ngagentak hudang. Tapi teu gancang-gancang narajang. Lantaran geus lemor. Tadi bedogna macleng waktu dikepang tea pigelang leungeunna ku Damala. Hahaha. Aing macan boga turunan Jahidin. Damala nembal. Tetep bae ngahehe matak nambah-nambah ngagedurna amarah Jahidin. Bubuyut sia anu ku aing mah dikarikeun mah deuleu. Mantong pacat rek Jahidin. Ulah boro-boro sia bubuyut sia ge cangtang tu bisa mahi nyang hareupan bubuyut aing mah. Ceuk Damala namalang. Bes bedogna dikana sarangkana geun. Majarkeun teh percuma digunakeun oge. Lantaran lawana teh kapan geus lemor. Bah, iblis ya. Jahidin nafsuna jadi kahudang. Oge barang mireungeuh lawana ngasupkeun deui bedogna. Manehna meuni haripet naker atuh. Nyebrutkeun deui peureupna. Barokah aya atuh. Damala oge teu cileureun. Manehna ngagentak mie heulaan bari ngagunakeun jalan jero. Seret. Ngasupkeun suku katuhuna anu dituturkeun ku suku kenca. Sedengkeun leungeun kencana sakilat dipake ngababuk pigelang
bareng jeung eta heap leungeun kenca Jahidin dihembatkeun deui dek meupeuh kana hulu. Tapi damala rikat ngahadangkeun leungeun ka tuhuna dibarengan ku tunjalan tuurna. Dua pigelang leungeun diadu bareng jeung ngagedukna tunjalan tuur ngabeset kana hulu angeun. Jahidin ngahanju. Geus kitu cedak badana digeblag teu ampun deui ngan koleablak bae Jahidin teh nangkarak beungkang. Montong kala langkarakan bae Jahidin ngajak ocon lain jeung aing deuleu itu tuh jeung bikang atuh ocon mah. Damala mapana bah kurang ajar bajingan tanging sia karasa geras sia ku sia lamun geus bujat bajret tah polo teh bah. Jahidin bari ngagentak ngagurinyal deui kakara oge ngajere gedeg terus bae nyebutkeun peureupeuna. Paling oge bujur sia Jahidin nu bujat bajret mah. Damala bari ngahehe teh ngagentak manehna ngalalepkeun badanna ngagunakeun gerakan sero nyusup girek ngenca bari dilepkeun leungeun ka tuhuna. Duh sikuna awor jeung iga burung. Bah setan sia. Jahidin bari ngahembatkeun teungeulana dek ngahanca kana sirah. Sedengkeun anu leungeun ka tuhuna masih mata dihandap dek nyodok pucuk ceuli. Gempuran peureupna orok aya gerakan damala dulur barani kesitna lain lumayan. Manehna mundur ngabarengan gerakan dua leungeunna. Leungeun lawanna teh digegep pigeulangna ku leungeun kenca sedengkeun leungeun katuhuna saenggeus ngagegalkeun teungeulan lawan anu kutakisan dampal leungeunna teh terus ngaguriwel nyerek pigeulang. Geus kitu leungeun Jahidin teh dicentok duanana dibawa ka belah kenca solonton. Jahidin teh deuk ti kusruk duk disampakeun tunyelan tuur anu ngabeset kana iga burung. Heap cedak disusul ku teungeulan ujungan anu teu salah deui ngagejret kana punuk anu dilakukeun ku leungeun katuhuna. Aduh bah. Jahidin deui ngagerung bari kontan harita teh meunang hadiah nog soang atuh. Dulur barani tapi eta ku tetela Jahidin teh mangrupa lawan nu lain garap-garapeun enteng-entengan. Harita oge sakitu geus ngajapapang dihancak ku gempuran-gempuran anu lain lumayan hebatna. Manehna masih kene bisa hojah. Ngagentak manehna ngagurinyal bae langsung ngagapruk kana suku Damala. Atuh tumrapna ka Damala mah anu memangna saeutik oge teu nyangka yen lawanna teh baris kitu pamolahna. Manehna geus teu bisa nanaon deui iwati badana ngagebut satakerna. Bangsat ya. Damala nyarekan bari nyengir ngararasakeun ka nyeri atuh rikat sukuna dikajatkeun gurinyal hudang sarta langsung depok. Ngajaga bisi lawana narajang deui. Tapi Jahidin oge surti kenapi bahayaeun. Manehna terus bae ngajega teu gana-gana wani narajang deui. Ku kituna celegedeg atuh Damala teh nangtung. Tapi tacan ge Damala bener-bener kuda-kudana Jahidin geus nyewuk deui. Harita ngagunakeun bagong bayangan atuh. Plos bagong teh ngan ukur bisa ngobrot angin. Lantaran Damala rikat ngoleabkeun badana ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin. Tapi Jahidin nu memang geus cukup nganyahoankeun ka mana kalemahanana gerakan pucuk awi katebak angin, ngagentak manehna malik sarta teu antap farah deui ngan sebut muncrat dulur. Sebut nubruk suku Damala. Atuh Damala ngaranyug tapi rikat manehna nyingcet bari najehkeun dampal sukuna. Orok aya Jahidin ngagentak mapag ku teungeulan kepangna. Cedak. Teu salah deui dulur balani cecekolan Damala teh beunang dibajek. Aduh Damala ngagero bari ngagentak ngajaul ngagunakeun gerakan jeler kasaatan.
Sedangkan Jahidin rikat ngagurinjal sarta langsung nyuruduk deui seperti tadi. Damala ngagentak jingkrak dina waktu Jahidin tubrukanana poos. Damala sakirat Malik bari ngahembatkeun teungeulannana deui deuk ngahancakana punuk. Tapi kawasna bae Jahidin geus bisa ngira-ngira yen lawanna teh bakal ngagunakeun teungeulannana. Ongkoh geus karasa ku ngahiukna angin anu nebakana punukna. Kukituna harita keneh oge ngagentak Jahidin ngaheatkeun leungeunna ka luhur. Dua leungeunna bantrop ngadu kakuatan. Kilek Jahidin ngagilekeun badanna ka belah katuhu. Dibarengan ku nyebrutna peureup kenca. Teu salah deui. Neumrag kana dada Damala. Aduh, Damala ngagerung. Jorelat tuur Jahidin dek nunyel kana hulu angen. Atuh Damala ngagentak ngagunakeun teungeulan kedetna. Kasempetan hade pikeun Jahidin. Sakilatna keur manehna ngagerakeun dua leungeunna. Sarta samemehna teungeulan kedet Damala ngahancakana tuur Jahidin. Teungeulan kepeng Jahidin geus ngajedak manten ngahancakana puhu ceuli. Aduh. Damala ngagerung cedak. Saterusna Damala dihancak ku teungeulan ujungan keuna kana sirahna pisan abat. Damala ngoceak dulur bari badana kontan ngarumpuyuk. Sabot keur kitu cedak deui dihancak gadona ku dampal suku Jahidin. Wadah. Gerung we Damala teh teu beda we ti munding meunang mencik. Blak bae manehna nangkarak bengkang sarta tina sungutna ngagejlok getih lalambaran. Bah. Modar sia setan Damala. Parat nyarita kitu. Aduh, bau. Jahidin jol-jol ngagoak we bari badana ngagedebut lantaran jol-jol aya peureup anu nyasab kana puhu ceulina. Dilakukeun ku Jaka Santang anu harita ngarongheap kabalebah dinya babarengan jeung Sarji. Najan bener keur waktu tadi teh manehna dicaram ku Karna, tapi ari lila-lila mah jadi ngarasa penasaran meureun. Oge babakuna mah asa teu palaluguh we. Ari manehna ngadon ngeunah-ngeunah cicing di ieu mah. Kukituna saenggeus bebeja ka Pajaya ngan kencling bae manehna init bari menta dianteur ka Sarji. Lantaran tacan nyahoun bener-bener di mana pernahna imahna Satma teh. Kabeneran ari jol teh Damala keur ngagedebut. Atuh barang dek dihancak di kuno jadi lawana. Sakilat Jaka Santang ngablesat sarta langsung ngagempurkeun peureup kencana anu keuna kana puhu ceulina Jahidin. Geus kitu mah kakara we Jaka Santang teh muru Damala. Ragaya ngebae ku maneh dipangku dibawa ka sisi cina ditungguan ku Sarji. Sedengkeun manehanana ngagentak luncat di kapakalangan. Klek ngajega teu jauh ti Jahidin kalawan dina tandang anu sayaga ngadago lawan. Dulur Barani sedengkeun Jahidin saenggeus manehna hudang deui ret kanu keur ngajega. Ana puncereng teh manehna muncereng. Panonna teh sirikna bijil we kabeh. Amarahna geus teu kudu disaturegeun deui kumaha ngagugudugna tuh. Tembongna pasna ngahegak bari pependelikan kaluhur ka handap. Ngabongoan sia si laing kaing euy setan. Saha ari si laing teh heuh? Cek Jahidin ngagantawang. Alah, teu kudu tatanya deui deuleu. Hayo maju. Cek Jaka Santang kalaka nangtang. Memang deuleu. Beuh. Nah aing bakal mundur gitu. Sah sia teh heuh? Baturna si Damala sia teh. Beuh. Dewek lanceukna deuleu. Dek kumaha Andika, hayo maju lawanan kaula.
Jaka Santang bari tetep ngajega. Bah, aduh etanya capek teh, mani harus kitu. Nah atuh ngadon ngabongohan sia teh heuh. Setan sia, ti hareup dulu ari ngaran-ngaran lalaki mah. Memang rumasa tadi mah dewek teh ngabongohan. Dewasa dewek nilai adik kuring di kakaya. Tapi ayeuna mah bau. Geragunakeun di pangabecus anika teh. Dek ti hareup pung. Dek ti digir pek, dek ti tukang kop, di mana wae kasuka. Pantrang dulu pikeun dewek ngejat mah. Yeuh, dewek si Jaka Santang. Cuk Jaka Santang bari nepak dadana. Beuh, sa. Oh, jadi si Jaka Santang anakna si Andinya. Beuh, kebenaran sia. Sia teh memang musuh bubuyutan aing deuleu. Beuh. Jahidin bari nyaritana kitu teh ngan sebut bae manehna ngadiuskeun peureup-na. Puguh manehna ge geus meunang beja ti sajuri. Atuh Jaka Santang teu nemal, tapi rikat ngagunakeun jurus tapak jalak. Deus. Pigelang leungeun Jahidin teh digiwarkeun ka belah katuhu ku leungeun kencana. Duk. Leungeun kencana malikan mangrupa peureup anu ngagejrot kana cukang irung Jahidin. Anu dibarengan ku sodokan peureup katuhuna anu teu salah deui dulur ngageduk notog kana hulu angen. Puguh we kakarasa geprakan oge Jahidin teh jol-jol ngagerung we bari badana ngageblak ka tukang lantaran terus disusul ku tunyelan tuur anu ngabeset kana beuteung. Nah beut epes meret euing baraya. Can naon-naon geus moet parang atuh. Jaka Santang ngahehe, ngahaja mah panas tuh jadi lawan setan sia. Beuh, awas ya. Jahidin kituna teh bari ngagentak ngagurinjal. Sarta teu antapora dengan sebut bae manehna teh ngagunakeun gerakan badak nubruk. Anu seuh-seuhanna mah teh beda we ti gerakan badak cihea. Tong rurusuhan teuing atuh baraya. Jaka Santang rikat jingkrak. Tapi Jahidin rikat malik nuturkeun Jaka Santang. Atuh Jaka Santang teh kapaksa ngajerelat ngagunakeun gerakan panggalamui. Hakan kede. Manehna ngagorobok sartangan peletuk wae peureup kencana ngabentur kana hulu angeunna Jahidin. Aduh, bah. Jahidin ngagerung. Sarta badana nyolontod ka hareup. Jaka Santang ngagentak ngagunakeun di jurus panggalamui. Sok dihareupeun lawanna. Percis pisan dina waktu Jahidin dek nyungkruk. Teu antapora deui dulur ngan corelat bae manehna ngagunakeun tuurna anu dibarengan ku gerakan leungeun katuhu mepeg kana huluna. Peletuk atuh sirah Jahidin teh digentus. Teu beda we ti muncang anu dipepeg dina idekan. Lantaran ti handap palebah gadona pisan ditahan ku tuurna. Nyatana mangrupakeun tunjelan. Beuh, aduh. Jahidin ngegerungna teh rada-rada rero. Lantaran letahna jadi kagegel ku huntuna sorangan. Sedengkeun Jaka Santang rikat ngajauh ka tukang ngajaga bisi iga burungna dikepang kunu jadi lawanna. Aduh, beuh, bangkawarah sia setan. Jahidin nafsuna jadi kagila-gila atuh. Sarta tina seungutna ngadadak bijilan getih. Sedengkeun badana gagaleongan kawas parahu katarajang ku ombak. Nasabah manehna teh jol-jol ripuh oge. Lantaran urut garungan jeung damala oge sakitu ripuhna. Sedengkeun ari tanaga Jaka Santang meunang disebutkeun weutuh keneh naker. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Nasibna sajuri nu harita keur patutunggalan jeung Kisaraju. Teu beda we ti Jahidin. Manehna oge lain deui ngarasa payahna teh.
terus-terusan disedek kuno jadi lawana. Jurus gugur gunung nak ngan saukur ting hariuk tepugu. Oget dengeran ujungan nana anu memang kacida dianel ke nana ukur ting gareblos nganca angin. Nyakitu deui gerakan badak ciheana disingharepkeun kaki sarju teh anu ngagunakeun gerakanana acan pati asa. Sedengkeun gerakan Ki Sarju anu ngagunakeun gerakan-gerakan tinu jadi bapa anu sumberna nyaeta ti Pajenar. Tingkat pangabisana teh beunang disebutkeun geus luhur oge. Memang lamun dibandingkeun jeung Sarji adina Ki Sarju mah geus leuwih jauh tingkatanana. Ki Sarju leuwih maju ngan alusna Dulur Barani. Sajuri teh ngabogaan daya tahan nu cukup oge bisa diandalkeun ku manehna. Ieu sababna nu matak manehna terus-terusan digejrot teh kudu jadi lawanna kuat oge. Sabari ni tenan kalemahan nu jadi lawan pikeun ngagempurkeun panarajangna anu salila ieu padungdung teh ngan nyamos jeung nyamos bae. Atuh Ki Sarju barang mireungeuh nu jadi lawanna siga-siga nu kadese. Manehna terus we ngahangkeutkeun panarajangna hayang gerak-gerak ngarengsekeun patelakna. Anu antukna manehna jadi kurang merhatikeun kana siasat lawanna lantaran geus kalimpudan ku nafsu hayang buru-buru ngarubuhkeun. Hal ieu teh geus cukup ku sajuri bisa dititenan. Ku kituna manehna jadi beuki ati-ati sarta waktu Ki Sajuri ngadiuskeun deui peureupna, Sajuri ngagentak mundur ngan supaya ulah nepikeun kakahon tawe ku peureub lawanna. Bari sama sakali manehna teu daekeun nakis, ku kituna rikat Ki Sarju teh ngangsrotkeun badanna anu maksudna deuk ngagunakeun jalan jero. Memang ieu pisan deui pikahayang ku Sajuri oge. Sabot Ki Sarju ngalengkah. Sajuri ngagentak nyampek nu nyelkeun tuurna dibarengan ku asupna tenggelan ujungan puguh we tumurapna kaki Sarju anu ngaranjug oge atuh harita teh lantaran sasatna geus kasarempek kapilaan gerak. Akhirna mamanehna kapaksa kudu narima kana nasibna. Hulu angeunna beunang kabeset kutu nyelan tuur sarta sirahna oge teu bisa disalametkeun dipeupeuh ku tenggelan ujunganana Sajuri. Atuh Ki Sarju teh kontan ngagerung bari badana ngagedebut namru sanajan teu terus misan ge tapi manehna ngajehjer bari gegerungan. Dulur Barani ngan untungna teh damala harita geus jag-jag deui teu sakara-kara. Ngagentak manehna ngabelesat nyampeuk ka Sajuri miheulaan Sarju anu memang karepna deuk maju deui makalangan. Sajuri rinceng ngagentak manehna luncat ka gigir bari ngaheatkeun panajongna nyatana deuk ngahancakana iga burungna damala. Orok aya atuh. Damala ge rikatna keur ngagunakeun gerakan timpu miringna deuk ngahancakana memuncangan ngan hanyakal waktosna kabujeng seep. Aduh dulur hatur sewu nuhun ye kasadayana nu nuju mararanco nya waktosna geuning kabujeng seep. Mugi agung tawakupna bae nya ripuh ngagelutkeun mah geuning dulur. Salam bakto salam kawilujengan ka urang Bandung, urang Garut, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cianjur, urang Banten, urang Paneglang, Cicalengka, Majalengka, Majalaya, Soreang, Banjaran ya. Teras kanggo ka urang Jeddah tuh. Kanggo ka urang Bogor. Kum wae kasadayana dulur hapunten nu teu kasabit nami teu kasebat asmanya. Atuh Kang Ius insyaallah menawi teh aya pamengan ieu carios Kujang Pusaka hiasana Sukanar Suwargi urang lajengkeun deui. Kang Ius undur pamit bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.